Col. Nyaho henteu dia Indonesia lamun keur haliweu ieu jeung sapeker kuari. Aneh bae dia mah. Haliweu jeung speaker dong nueuh pagowean bae. Atuh oh dulu ku dia kuari na berita. Suara adan dia mah na sapeker kuat dilemekeun. Poloon dia mah suara dan titah dileutikeun. Lamun suara dan titah dileutikeun, laju suara dan nu kudu digedekeun. Suara rakyatlah yang harus dibesarkan karena selama ini suara kita dibungkam. Dari ya dicakeun adan jeung sapeker dong sok adan bedia. Sahenteuna dia lamun suara adan dileutikeun atuh moal kadenge ka imah aing. Dasar imah aing jauh. Makana jungjung imah dia ke masjid. Edan dia. Tengekeun tah ku dia budak leutik. Nya kanan be dia. Suara adan tah dileutikeun. Percuma dia. Suara adan harus ge. Dia tilok salat, tilok kabale tah dia. Pokona mah wanci adan kabale ieu mah tu najan adan kokolowan ge ari teu kabale mah tu saling buhing dia. Lain kitu aing mah. Lamun suara adan dilemekeun ke imah nu jauh ka masjid ke moal kadenge. Tah setuju aing kana dia pek. Tapi ieu aturan kieu tina saha awalnya? Teu nyaho aing ge col. Aing ge ngadengeuna berita ieu. Laju denge ulah kurangnya. Ulah didengekeun meje peraturan kitu mah. Naon ngadenge ka jelema kitu dia mah. Aing bage wanci sakola peraturan tilok dijalankeun ku aing tilok dengekeun. Kopi rok. Kopi ya. Magagas surya dia. Kopi eueuh. Keur nyasakeun dari serius amat ya. Budak leutik momonya ho barang dia makarak datang. Makana berenya ho aing ari kitu mah percayahan naon dari ayeung nya. Aing keur nyecahkeun peraturan anu nyieun haliwu warga negara Indonesia. Aing keur nyecahkeun peraturan adan, volume suara titah dileutikeun. Peraturan model kitu. Ja haliwu kakabehan. Ih, goblok tah peraturan naon ceungeut tah mah. Ker, aju urang kudu nurut kana peraturan kitu. Goblok dia mah dek naon didengekeun peraturan model kitu ieu atuh mending keneh tambahan ku dia sapekerna. Biang, cocok aing tah. Tapi aing mah setuju ya karena peraturan barulah pemerintah da speaker harus tim ngaganggu aing keur HS main dileutikeun bae cik aing mah. Setuju dia najan aing tilok ke masjid tilok salat ge dia. Aing teu setuju kana nu kitu mending keneh gelut aja aing dia. Naon barang datang dia jadi haliweu kieu jata di mana teu. Oh gum dia barang datang dia haliwu dia mending baik itu tuh. Lain kitu aing marok aing mah jelema manut kana aturan da urang ieu negara hukum. Aturan mana heula aing ge nurut kana peraturan. Atuh peraturan kieu mah aing teu hayang amat aing nurut. Guys, ulah kitu mereka yang membuat peraturan, mereka yang berperan, kita hanya sebatas menjalankan. Nya bener cek Biagum. Budak mah diukna ge di kursi DPR. Urang mah di saung rombeng. Moal denge barang suara urang najan kokolowongan ge. Lajeunna mah nurut bae burung. Laju lari anek nurut moal. Tuh Aing. Ngacak.